Santri aya bae asal keluar besok neuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana aduh emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik we ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok kiai aya anu maling gedang saha cipulan panggil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nomor katilu alaman tasarazanan bi baqalail pabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken wah mantap ya kedah begitu dah beres kacai bara keur ngaroko nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh macam kira teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana kok ji ieu biasana iman kos kieu mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam-jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 tajana sahur disangka ku jana peuting poe eta nyana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antek sing ade ini nyana urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun wah kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana nyana teh mantep sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana nah biasana kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa teh kudu langsung bae dicabut buriang badina kudu geus lamun pas azan haji ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftarazanan huruf jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal kaluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema geus bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae titah lumpat heula
ku almarhum abah ngumpat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan we kita di kaso teh pan kasona mah awi banget asal geus keluar set bae laporan geus bah geus tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bah ye aya santri teu beres ye bener bae mau pangitik nyana emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae teh santri ke Holil teh anu maling gedang teh ya atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok aya anu maling gedang saha si fulan panggil ku Ki Holil panggil gedang bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Ki Holil pohoan habisin sama kamu habisin belah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilang waduh jibari ceurik nya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka ieu mah nyeun pondok santrina breg loba jasa wow kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil na ge ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cek nya teh aing ngajan kumaha ge jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nya nya maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah ya ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nya ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja sih cek aing mah teh dipanggil-panggil ya bebeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh horenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen hukum aja ngan syaratna teu meunang menta yai menta putuh ya batal kos gitu mah teu meunang coba kiai ge teu sabere-berena tuh di dieu baheula ya di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa kebenaran aya lauk di masjid aya lauk langsung diteuri we betik letik eta langsung bisa ngaji langsung iya santri di dieu zaman abah langsung bisa ngaji terus nyana soroganana rapi dan lain aja kita balik boga santri biasa boga santri Masya Allah taun mantak besi urang manggil lauk si hadet putuh eta iya tuh moal ki prawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak urang kiai urang teh jadi kiai lah urang ka Mekah bae ka nyilip maksudna nyilip
Nyilip ka Mekah lantaran izin tadi no urut loba santri aja santri nyilip ka Mekah. Maksudnya dagang we biasa kuli di Mekah. Ngan mikiran bae teh ke prawira mah ya. Dengan teh aing masyaallah kieu bae mah atuh izin ke balik. Toap sering jasa toap bareng. Kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3. Aya nu kasep mere roti, kakakana hiji, kanyana hiji. Itu wes dah nu kakana teh tajang sia belos kana teh. Aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok. Masyaallah, ti hari teh muka kitab kabaca kabeh. Naon bae bisa ka? Kula jadi bisa ngaji. Bener sia, gara-gara roti cakira teh jadi kula bisa ngaji. Je, roti aing hiji eta. Berarti ilmu aing ka sia cakira teh. Tah, nu mantap beusi aya roti geus sikat. Horeg tama malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna. Si hade tah lamun penting-penting mudah keur ngawirid naon bae aya roti geus si hade. Ayalah santri di dieu nu Badung, moal bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri. Cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri Abah. Kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi. Nah, Bekasina deket ke Bogor ka dieu. Nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu. Kulantaran Abah nyurah putuh tah aya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji. Nyana neangan lauk betok. Atuh Badung ngaranna ge. Kuari ge Badung ge nyana mah. Geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji. Aja dicolok. Pan baheula mah lain listrik lampu tempel. Lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan. Tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah di ramohongan pan kosu asak. Kosu asak ayalah di dieu. Ngaranna moal dibejakeun hirup kene, kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah. Aya sakolahan MI lah bicara kurang mah, tapi nyantri biasa. Hirup kene moal dibejakeun ngaranna. Nyana geus sok ngaji seribu moal salah nyana ieu. Lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri. Kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan. Nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe timpan baheula mah bilik. Baheula bilik. Ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus. Keur ngawirid lampu dileutikeun. Ngawiri lampu letik pan aya lampu tempel mangga nahin bisa letik asal asinar bae diragakeun ku nyana di luhur blek ke kahanna langsung ditubruk di dahar jana seseureun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba. Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh. Biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge. Kok enggak bisa ngaji gua kata dia. Ini padahal putunya gede segede gini. Diareupeun nyana seserian bae. Untung enggak ada kucing lu di situ. Goblok teh teman-teman mah. Atuh teu bisa ngaji jata mati nu Badung. Lain putuh tah mah kitu. Batak sih ada tah. Urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada. Emang babaturan bloon jasa ye. Takut gitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan kunyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun nya leumpat di dinya kene potong. Masyaallah eta nyana kanta. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balik kan ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh pan pondok gang gitu tah aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran.
eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta bata nu ngamanggih pocong geus maot kerjaan maot tah kula sok asal kapagi bejengnya rame aja serta ngobrol nu mantak rame nyin popocongan jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nuleun nya lumpat di dinya bae ye kasih sae jelema ieu aja kukula dikitu teu bohong teh oh karak reda kula mah tetep bertanggung jawab si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok deui aya gang pondokna teh belah di pondok make gang tengah-tengah ternyata ka dieu aya pocong di tengah wah jangan suka gitu lu Kareng pocong beneran atuh kula kadinya ngagoler nyana eta lakon gitu sangar di dieu sangar guys pun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan putuh loba jujin loba kemudian kuntilanak loba di dieu loba nah ieu lamun aya jelema buka disangka ku nyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyaho wajib imsak tetap wajib qada lalawara nomor kalima laman banalahul yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya nu ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada dan batak geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon di urang kungsi debat adu masalah mendingan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nyalahkeun ge antep geus teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ya Abah lamun deuk puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun deuk puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah deuk kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocana leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah Masya Allah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyak urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingsrek kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana wajib qada ngan poe eta imsak yabtulu shaum bidatin batal puasa ku sebab murtad naudzubillah min zalik zaid puasa murtad batal wahai dinhead saruiti puasa berbayat batal wanipasin nipas saruiti puasa nipas batal awiladatin wilada batal jununin edan batal sanajan cuma sedetik 2 detik semenit edan batal bae biigmain jeung ayan batal sakarit mabok nu ngahaja-haja mabokna batal puasana
terakhir ayaan wajib batalna dilanjut doraka kama fil haid jelema head wajib ngabatalkeun puasana ketika nyana ngalanjutkeun haram nu head teu meunang puasa haram puasa wajib buka nipas gitu kan aya nu jaiz nu sakadar meunang doang kama fil musafir wal marid jelema berangkat ti dieu ka Surabaya rusos doang aya kameunangan dek buka mangga dek teu ge mangga keur carita buka mangga bae kitu keneh nu geringna teu terlalu parah tapi ieu lamun dilanjutkeun bisa marat bisa ngajroan ieu gering dek langsung bae puasa dek buka mangga bae aya nu diharamkeun seperti jelema boga kodoaneun 5 poe tahun kamari boga kodoaneun 5 poe can kaburu ka kodoan inget-inget ieu kuari aduh 5 poe deui pas Ramadan kodonyana eta wah haram dibatalkeun sebab lamun dibatalkeun ka ditu ngaluncat ka Syawal haram dia ngabatalkeunana tuh. Selanjutnya yang wajib qada jeung fidyah duaan nya wajib qada nya wajib fidyah ieu tengetkeun ieu sok kaliru bae jelema nya wajib qada nya wajib fidyah dua macam hiji buka ku gara-gara nulungan batur rempan ka batur contoh leutikna nyusuan awewe nyusuan karunya ka anak geus jana teh teu puasa sebab mun puasa anakna orok keneh bukalah nyana masalah karena demi anak berarti bukana karunya ka anak rempan ka anak beusi anak teu sehat udah deuh ka anak ieu awewe buka puasana masalah ngan engke nya wajib qada nya wajib fidyah qada wajib puasa fidyahna wajib atawa urang keur puasa aya jelema naik tangkal kalapa kemudian naik tangkal kalapa teu bisa turun aya jelema bisa naik teu bisa turun naik turun teu bisa aya tadi naik bisa ih sia mah ongkos kabayan tadi sia naik mah bisa turun teu bisa masyaallah ge kabayan mah kumitohana titah ngisang embung kebayaan saya lintas ngising ngisang tiris bau tetep embung goblok sia ayo gara ada gimana sia teu ngisang embung tiris geus tinggalkeun ku mitohana eta kebel nyana teh ngojay set kebayaan sia keur naon keur ngojay silem tuh ngisang we embung tiris tolong deh coba ai silem daet ai ngisang embung cak kena tiris teh eta kabayan bloblon tah di urang teh aya tokoh kabayan eta di Parahyangan mah lamun urang nyaritakeun kabayan sagilak-sagilakna yang seri bae kabayan lamun di Baghdad mah Abu Nawas wali di urang mah kabayan nya wali nyolain nu jelas pikasirieun bae kabayan mah geus eta bae non gara-gara menta ragaji bah kula menta ragaji jeung naon nuar tangkal kayu emang naon nyeun tihang jeung imah aya kadaek sia kabayan cek mitohan mah kos kitu mah dah tah golokna tah ragajina alhamdulillah cek jeung teh kabayan tuar ku nyana we brek diragaji ku nyana pas dirimbas karimbas jang tihang teh geus tareh jadi karimbas tak waduh mal beres cenah ieu mah ieu tu karimbas kieu mah teu bagus ieu mah tihang kieu mah idenya na datang mending dijieun halu cek nya halu atuh dibagusan ku nyana halu teh geus tere foto geus tere jadi potong ya Allah mendingan dijieun paranti dahar teh centong cek nya teh dijieun centong geus tere anggeus deui kapapas keneh bae masyaallah ceknya na isi naon mendingan pakai nyeuhil we dijieun pakai nyeuhil
sagede lah sagede cehil kieu baduna keur nyeuhil gitu ada datang bayan mana tihang teh ya tihang eta kabayan tolol jasa pantah tinggal mitu ada goblok tolol sia tangkal kayu sakitu badena jadi segede gitu heuh bagus sakit ya jadi kene alhamdulillah cenah eta si kabayan geus kitu di urang ge loba anu dimodalan ku mitoha jutaan alhamdulillah mana kauntungan sia alhamdulillah abah duit sabaraha duit karena mereka kula pan aing mereka sia 30 juta alhamdulillah bah ai 30 juta mah aya nu mana sia 30 juta jadi hutang bah turang hutang 30 juta abah mereka kula 30 kuari jadi hutang 30 eta lain kabayan sih naon tolol minantu kos kitu tah udah jadi teken kabayan puar eta tokoh parahyangan teh boga kabayan sagilek nak pikaseureun we kabayan kemudian eta nu hiji wajib qada kemudian wajib fidyah nomor kedua buka mata kiri qadain ma'im kaniyata yati ramadan akhir zaid boga qadaaneun tahun kamari boga kodoaneun kemudian Ki Zaid di tahun itu bisa ngodoan kaburu datang deui Ramadan eta nya wajib kodok nya wajib fidyah jadi lamun aya jelema zaman baheula di Jakarta ye urang pasar Kemis kan baheula di Jakarta Ramadan teh teu puasa nya teh teu puasa tah sabar tahun 10 tahun kuari ingat aduh aing mun paeh boga kodoaneun kodona mah tetep bae lamun sapoe tetep sapoe mun 10 poe tetep 10 poe ngan eta fidyahna hitung taunna ternyata 10 tahun berarti sapoena 10 liter nyana teu puasa baheula teh sabulan tetep bae kodona mah sabulan mah 30 poe ngan geus 10 tahun sapoena tambah fidyahna 10 liter kali 30 10 kali 30 sabaraha 300 liter tinggal gitu bae lamun tadina puasa nanyana teh geus sababaraha taun mah taloba atuh tinggal kalikeun sabae kodona mah kitu bae lamun 100 bae 100 bae lamun 2 bulan 30 lamun 3 bulan berarti atuh ayeuna mah sabaraha 60 teh 90 ngan sabaraha taun ternyata 15 tahun ka tukang sapoena nyana teh berarti eta 15 liter fidyahna tinggal kitu bae eta mah masyaallah hiji nomor kedua wajib qada teu wajib fidyah kamu baaleh jelema ayan eta mah wajib qada lamun cager teu kudu dipidyahan aya nu wajib fidyah doang teu wajib qada aki-aki mah dipidyahan bae ngan teu wajib qada nya mah deuk qada irahat teh coba cager deui aki-aki tah geung fidyahna ge poe eta bae geus poe Sabtu datang ka magrib fidyah poe Minggu datang ka magrib fidyah cenah kiai kumaha lamun sabulan bae langsung dipidyahan bae ye bapak kula mah aki-aki umurna 100 tahun deuk dipidyahan bae jadi berarti 30 letereun geus sabulaneun tah ai daek mah masalah ngan can kawajiban sanu nyaho meunang 2 poe paeh air ridho mah los tadi tuh masalah ngan wajibna mah eta bae tah nu nyana teu bisa puasa nomor kaopatna lawala teu wajib qada teu wajib fidyah ialah jelema anu edan nu edan mah teu wajib qada teu wajib fidyah kitulah cara-cara puasa puasa nu tadi dicaritakeun encannya hok waktuna iraha lamun nurutkeun cek ru'yat tungguan engke ru'yat tungguan ru'yatna tapi lamun cek hisab geus sepakat
ahli hisab baik sulamun nairen atawa tina kitab kitu naon ngaranna di luar sulamun nairen ieu geus diararitung ku ahli-ahlina yakni Ibnu Syatir Durusul Falakiyah Ibnu Syatir Sulamun Nairen kabeh nanggalkeunana poe Senen mun dicaritakeun derajat-derajat da jeung sajigalana panjang Senen 4 derajat Sulamun Nairen aya nu ngitung 3 derajat 58 hampir 4 aya nu 4 derajat cuman lolobana 4 derajat Senen 4 derajat Masya Allah menurutkeun cek hisab qot'i sakadar nganyahokeun poe mah poe naon babaringan teu boga darja ente ge bisa geraya tengetkeun nya ye jangan nyahokeun asal kanyahoan bulan Muharramna bakal kanyahoan ka dituna ye saha nu pinter bisa ye kuari tahun sabaraha kuari sia mah dasar ka gaji mah lulu gaji teu boga tahun hijriah 1437 bagi 8 1437 bagi 8 14 bagi 8 hiji kali 8 14 diambil 8 6 turun 3 63 bagi 8 7 kali 8 56 63 diambil 56 adalah 7 turun terakhir tuh 37 berarti 77 dibagi 8 9 dikali 8 72 nyesal 5 ambil 1 sebenarnya opat teh mun poe ngitung ti ahad poe naon ahad Senin Selasa Rabu tanggal hiji na Muharram Rabu mun aya nganyahokeun ieu Ramadana poe naon babari kuari Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa nu ke-9 kan tuh nah mun aya nganyahokeun kos kitu babari kolot baheula mah kos kitu tah babari teh 9 tuh kan nah kuari ti Muharram Rebo Kemis cokot Jumat hiji tas Jumat naon Sabtu Minggu cokot Senin tas Senin naon Selasa tas Senin Selasa berarti Rebo Kemis piceun Jumat berarti naon Sabtu Minggu tinggal atuh babari nya sakali deui nyesa 5 kitu bae terus sabun hayang nganyahokeun poe pamantau kolot baheula mah babari teng bari ngalamun bae kieu teng oh poe anu tanggal hiji eta kos kitu tah lamun cepet mah tina tahunna kanyahokeun bagi 8 rumus tah mah rumus kolot baheula tah nah bagi 8 sesa 5 geus teh rumus keneh cokot hiji eta mah rumus bae rumus cokot hiji opat berarti Muharramna opatnya Rebo Minggu Senin Selasa Rebo berarti Muharram nah kadituna cokot hiji 2 cokot hiji 2 sebab 30 engke 29 gitu ngitungna kuari Rebo tah ya Muharram Safar Mulud Silih Mulud Jumadil Akhir Rajab Rewah Puasa 9 hayang nyaho poe naon tah ngan derajatan doang derajat tapi akur bae ieu sok Rebo tuh Rebo Kemis cokot hiji Jumat berarti tas Jumat Sabtu Minggu cokot Senin berarti naon Selasa Rebo cokot hiji Kemis berarti naon Jumat Sabtu terus Minggu cokot hiji Senin cokot hiji Senin jadi berarti poe Senin
anu bisa balik nu teu bisa disetrap. Asana ieu disetrap kabeh ieu, aing kewalahan mere dahar. Eta keur carita. Sanajan Masehi ge bisa kos kitu. Masehi mah gampang jasa urang hayang nyen tahun Masehi. Kecil jasa aya rumus-rumusna ya 3 jalan. 3 jalan, ieu mah kan sajalan. Lamun Masehi mah aya 3 jalan. Moal talar kudu ditulis. Matalar ke kudu ditulis sama tek zat we anu engke dituna geus aya rumus lah berarti Januari Februari Maret jadi geus. Eta tahun, setahun beres kurang dijieun tek foto Haji Pendi dar blok. Hehehe. Almanak tahun 2000 seberapa? 15. Jual. Begitu di dalam teu hayang euy. Gitu teu hayang. Kunaon? Fotona bloon. Teu laku. Nyana teh lain teu butuh ka tanggal foto, mawa paeh di foto ieu. Ditempelkeun di mana ceknya ieu teu pararantes ceknya. Aya nu kapaksa meuli babaturanna ditempelkeun handapeun tangkal Ambon. Ieu keur carita sakadar nanggalkeun kecil. Hayang nyaho derajat teh babari. Hayang nyaho derajat teh kudu make sulam teu kudu. Maka derajat teh make sulam makan kudu dihitung. Atau make Ibnu Satir kudu dihitung. Mantak cek abah teh cek abah. Ya, sia make ngitung kene mah. Apa geus kitu. Aing panas di kitu-kitu tah. Kolot pohar aja sepan aing kita ngaji palak, ai prakadituna dihina jasa. Kudu dihitung-hitung kene gitu. Make ieu bae sih, hitung derajat. Aju urang pandeg ngaji ka abahnya sok nyentak. Ngaji bae ka mana bisa henteu aing embung dikitukeun tah. Abah mah galak ya mah masyaallah. Aya tah anu dihitung di pasar Kemis ge aya 2 nu jago palak. Tuh Mang Anu nyahoeun abah ge. Hirup kene mal disebutkeun. Itu tah sia kadinya ngaji tah jago teu palakna. Nyahoeun tadi. Bari hirup kene hirup. Hirup mal disebutkeun. Ngoa nyanana ge kuari ngaji buat teh. Aya jago teu palakna. Kumaha tuh Bah ngitung derajat? Kieu ngitung derajat bae. Set. Ya, ku deuleu ku sia. Irabo sabaraha? Atuh 5, Bah. Cak sagenep. Bulan teh ya wasyamsu tajri li mustaqarril hadzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjun kad siap kudu nyaho manzilah sakadar manzilah sapira manzilah aya di dieu kabeh di ruasan ieu tah di ruasan ieu manzilah dabron sia mau nyaho kan nyaho saya ngomong kos gitu kan. Dan lain-lain sebagainya. Jadi lamun dipraktekeun teh abah mah kitu 4 derajat. Di dieu kabeh. Sakumaha kumaha tadi tah ngitung poena geus bisa. Hitung poena sakali doang tak bisa. Coba balik eta datang ka imah. Kuyang henteu sia. Henteu teh babari eta. Sok geura ge. Lamun dina kitabna mah langsung atuh aya jadwalan dina kitabna mah Muharram deuleu. Coba kahandapna seg di dieu tah Muharram Safar Mulud Ramadan pas Ramadan poe naon tek Senin. Sok geura hayu geura urang hayang nyaho Mulud di dieu Muharram geus Rebo Muharram Safar Mulud tek tadi adukeun tek poe anu ngan eueuh derajat tadi hitung di dieu. Coba tuh cenah kiai sapi. Sapi atuh. Atuh aing ngeunang mahal ngaji. Dihitung doang, dihitungna. Kudu jeung santri deui lantaran manzilah ya. Wal qamar qaddaru manazila. Kudu nyahokeun manzilah, engke dihitungna di dieu. Babari. Geus lamun urang geus nyaho tek. Tilok mislet. Perjalanan sulam bisa dihitung langsung trek harina model tadi kemudian derajatna kolot baheula ilmuna pohara jasa. Masya Allah karim.
Puasa nu tadi dicaritakeun adalah bab-bagan syariat. Puasa syariat ma'ayum sikanil makulati wal masyrubat wa an wiqa'in isaipin lahar. Muasaan dahar, muasaan minum, muasaan jima, ti berang, ti mimiti pajar datang ka guru, urang teh nahan teu dahar, teu nginum, teu jima. Eta puasa syariat. Jadi baik guys kos itu. Puasa syariat. Guys puasa syariat mah asal teu dahar, teu nginum, teu jima. Ai kitu mah mata pake ngabuburit kapuri. Celi pake ngadengekeun musik. Ngomong sadaek-daek. Leungeun cukal cekel karena berbagai permasalahan nu menang jeung nu teu meunang. Kitu keneh suku dilengkah-lengkahkeun sakadaekna. Eta ngaranna puasa syariat. 99,9 hampir teu diterima. Sebab tama puasa ngan sakadar napaan dahar jeung nginum jeung jima, tetapi nu sejen teu dipuasaan. Puasa syariat disebut da puasa umum. Nomor kedua puasa thariqah atau puasa khusus. Ayum sikaan jami'al dhaihil muharramat wal manahi wa zamaim. Nyananahan tina nu tadi teu dahar teu nginum teu jima syariat. Dipuasaan kunyana beteung, dipuasaan kunyana zakar, dipuasaan kunyana dahar nginum beteung. Di samping eta deui mata milu puasa, cili milu puasa, irung milu puasa, sungut milu puasa, leungeun milu puasa, suku milu puasa, seluruh anggota milu puasa. Masya Allah karim. Masya Allah karim. Ayum sikaan jami'al doi. Nahan tina sakabe anggotana, mata, celi, irung, sungut, leungeun, suku al-muharramat wal manahi wal zamaim. Tina nu diharamkeun ku Gusti Allah, nu dilarang, nu dicacat, termasuk galbuna mithlul ujbi wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik. Jadi ujub di puasaan. Urang makan puasa mah puasa bae tapi rasa maneh aya. Aing mah hebat sakieu mah boho, aing mah puasa lain lalagaan. Puasa teh asanang sorangan. Ujub ngaranna. Eueuh nanaonan da puasa kos kitu teh. Hapak teh mun cara pare gacung. Diplak, disurubuk, pas buahan hapak gacung. Ketika diala nu boga na teh ya geus kieu bae wadau. Kunaon cak pamajikan garacung. Modal, tenaga, gacung. Kak, geus bae Kak. Ulah marah-marah atuh lain ulah marah-marah, urang nungguan pan gacung naon artina. Jadi ka manakeun tuh kebo. Ketika kebokeun jadi parab kebo. Tah puasa syariat ge engkena bakal jadi parab kebo. Eta puasa sia tah. Lah cenah kiai ge kos kitu babarengan atuh urang puasa kebo kabeh. Ya Allah. Tuh kan. Kibir takabur, sombong, bukhli. Ya Allah ya Rabbi. Kabeh penyakit-penyakit araraya di jero hate. Geus mamata, geus maceuli. Ieu deui hate, rasa ujub, rasa takabur, rasa bukhli. Nah ieu di jero teh teu dipuasaan. Maka fakulluha yubtilu shauma thariqah. Ieu ngabatalkeun puasa thariqah nu kos. Jadi puasa syariat mah muakkatun. Aya waktuna dahar aya waktuna, ketika beurang dahar batal
puasa thariqah mah goer muakkad muabad ngaranna pijami umri geus lamun nyana ngomongkeun batur batal puasana mun nyana ujub batal puasana mun nyana takabur batal puasana masyaallah mantak persis sakumaha dawuhan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi rumba shaimin laisa lahu min syamihi lal ju' loba jasa masyarakat, loba jasa umat, loba jasa kaum anu paraluasa tapi laisa lahu min syamihi teu bogana naon puasana ilal ju kecuali ngan lapar doang. Ngan sakadar lapar ganjaranana. Ima aya hiji awewe datang ka Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi mah bulan Ramadan osok barahan jasanya nama. Aing dek datang ke Kangjeng Nabi menta dahareun pastinya nama merek. Assalamualaikum. Salam Kangjeng Nabi. Ya Tuhan ya Rasulullah ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, abdi keur puasa. Cek Kangjeng Nabi, innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Siapa teu puasa ngan lapar doang. Ceurik jana ka ieu mah. Masyaallah. Masya Allah. Isukna datang deh. Subajaat tsaniyah. Datang kedua kali. Datangnya assalamualaikum ya Rasulullah. Salam. Naon? Ini ja'iyatun shaimatun abdi lapar ye. Abdi keur puasa. Sarua. Cek Kangjeng Nabi innaki lasti shaimatan walakin ja'iyatan. Mane mah teu puasa tapi kan boga lapar doang. Ambo cek Kangjeng Nabi. Dipikir jana balik deh ka imah. Langsung waku adat di baiti hadiu pe di imana nyana tapakuran ke ya aing puasa cak yana teh ja puasa ieu ke di itu kunya coba aing deuk moal kaluar deuk di imah bae coba kunci ku nyana lawang puasa terus di subuh datang ka zuhur salat asup deui ka imah salat atas asar keluar salat maksudna ka wudu ka jero deui datang coba sore ka Kangjeng Nabi. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nah, ini ja'iyatun shaimatun. Abdi ieu lapar, tur abdi puasa. Sadaqti. Bener anjeun. Terus nyana nitah, fa amara lah bi ta'at. Nyana nitah ka sahabat. Bae para sahabat coba kadiekeun korma ieu. Aya awewe ieu lapareun jasa ieu bare buka. Nyana merenung bae. Jadi aing di jero imah bae puasa tapi keluar mah aing teh dianggap puasa keke horenganan asal keluar bae ngobrol ngomongkeun batur keluar ngobrol ngomongkeun batur jadi nyana gibah karasa ku nyana oh eta Kangjeng Nabi ka eta awewe eta gibah teh dianggap puasa siapa ngan menang lapar doang teu puasa eta zaman Kangjeng Nabi gibah dage meureun saeutik jasa atuh komo zaman urang ieu mah geus lain hapa lain gacung deui ieu mah geus eueuhan we sabasa kali ieu mah jeung tangkal-tangkalna eueuh jeung kebo-kebo acan ya Allah ya Rabbi mantak sing ada ieu ngomong nunggu sekolot mah nyaho datang nyahon teu kan ka puasa deui ya datang nyahon teu ya Allah ya Rabbi masyaallah tuh ya nah ieulah seorang wanita mantak puasa na urang kudu ditingkatkeun ulah sakumaha Kangjeng Nabi ieu persis ucapan Kangjeng Nabi rubba shaimin laisa lahu min syamil ju anus kelanjutanana rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahr loba jasa jelema peuting tahajud tetapi teu boga ganjaran ngan sakadar mentang mata doang nyanangan sakadar mentang mata doang meleh tapi ganjaranana kunaon eta rasa takabur rasa ujub di jero hatena aya keneh bae komo beurangna kemudian nyana ngomongkeun batur tahajud tinggal tahajud Allah karim mentak cek Kangjeng Nabi kam min shaimin muftir wa kam min muftirin shaim loba jelema nu puasa tapi batal horeng hakikat nama loba jelema nu batal puasana tapi puasa maksudna kieu loba jelema nu beurangna puasa tetapi ganjaranna loba jelema anu beurangna puasa terus maghrib buka kabelah dituna tetep
makna puasa bae. Padahal geus buka tapi maknana makna puasa bae. Kunaon eta? Ayyumsiku Allahu anil asam wa idza'in nas bil jawari. Nyana ngajagaan anggahotana, ngajagaan tina kabatur tina iza, nganyerikeun batur teu ngomongkeun dan lain sebagainya. Sangat dijaga. Ngantak cek Kangjeng Nabi. Hadis qudsi Allah nyarita, inna shauma li. Puasa manu aing. Ngantak lamun saya yang kalem berarti geus lain nu aing deui. Puasa manu aing. Berarti lamun saya takabur lain nu aing deui.